Para mitra urang tepang deui atuh dina acara dongeng Mang Jaya minangka juru dongeng di Mang Jaya Official ieu ngaturkeun nuhun ka Sugri Kaum Dangu. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anu mana makin makin seueur bae anu ngadangukeun dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra. Atuh dongeng Mang Jaya rupi-rupi para mitra henteu samu henteu karangan anu saha we henteu, tapi seueur karangan-karangan anu diangkat ku Mang Jaya ngajantenkeun hiji naon teh kumpulan dongeng we di Mang Jaya Official gitu. Tah ayeuna nuju diangkat ku Mang Jaya teh karangan Ki Leuksa. Dupi judulna Neangan Bapa. Ayeuna teh nincak bagian ka 73 para mitra. Mangga nyangakeun bae. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official biasa katampi ka lain kabingahan. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun cariyos nyambung Neangan Bapa karangan Ki Leuksa dina bagian ka 73. Mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Cariyos nyambung judulna Neangan Bapa, nincak bagian ka-73. Ieu dongeng karya Ki Leuksa. Kumaha lalakon si Wirja para wargi sadaya nu keur ngumpulkeun para mojang. Naha ieu teh masih aya pakuat pakaitna jeung Ki Burandil, atanapi tindakan sorangan dina ngajaga diri. Teu karasa para mitra sadaya nyerelek nawak. Nyaho-nyaho torojol pamajikanana nyampeurkeun ngalaporkeun yen tumpeng geus sadia, raracik sejen geus kumplit kari ngijabkeun. Tah geunis beres. Kieu ieu teh papunten we ku abdi teh direrepot sakantenan ngijabkeun ieu teh pangijabkeun. Maksud teh sakumaha nu parantos di padar tadi hoyong ngurus rahayu berkah salamet. Ulah kakeunaan ku gogoda sing jauh balai parak rezeki. Mangga. Si Wirja meuni haripeut di titah kitu teh. Diuk pindah ka tengah imah ana breh sasajen meuni ngabara. Tumpeng ngebul keneh kemang malati sabaki taburkeuneun ka parapatan. Teu loba itu ieu jeung sajabana, teu loba pancaraken derekdak si Wirja ijab kabul. Ngalisankeun pamaksudan pribumi haseup menyan nepi ka mulak minuhan imah. Geus kitu si mojang sina deukeut ka si Wirja. Sina tungkul. Tuluy ditiup embun-embunanana siga nu nya di parancahan, sangkan jauh balai para rezeki nu akhirna tumpeng dipungel congona dibikeun ka si Wirja, berak dalahar tumpeng balake cerakan matak bunga. Rengse ngadahar tumpeng si Wirja papatah ka pribumi. Yen kemang malati kudu ditaburkeun peuting eta keneh. Ulah diisukeun puguh we si bapa teh teu wani baha. Da memang geus percaya ti beurang keneh da ongkoh tatanggana ge karitu deui. Para wargi anu mulya atuh lalaki teh anu boga imah meuni haripeut. Kop kana baki nu dieusi kemang malati cut turun kaburuan gedig indit ngajugjug ka parapatan rek tabur kemang. Ari pamajikanana harita mereskeun piring urut dalahar sarta minahkeun tumpeng sesana. Bus kana pago si Wirja andekak sila di tengah imah melenyun udud bangun nikmat hatena nyarita bari ngupat. Balaka tik-trik, balaka comrang ye. Beteung ngutik-tik mojang meunang. Ai, nu diguha geus tangtu hayang nyatu. Aing kudu meunang parab ye. Kitu gerentesna terus mencrong ka Nyi Mojang nu dipencrong eraeun luk tungkul. Si Wirja seuri manehna tenang da boga rasa yen Nyi Mojang moal ka mana-mana. Jeung moal aya nu ngahalangan, pok si Wirja ngomong lalaunan sangkan teu kadengeun ku indungna. Nyai, Bapak teh poho tumpeng sesana can dijampean. Sabab mun teu dijampean bisi matak jadi mamala jung canak deui. Ka dieu tapi omat ulah bebeja ka manya. Mangga Bapa, mangga. Nyi Mojang teu baha, kojengkang kana lomari makan. Kek kana boboko nu dieusian tumpeng sesa. Malah laukna ge aya keneh da loba tumpengna. Sor dibikeun ka si Wirja tuluy dijampean jiga nu nya. Geus kitu jung nangtung singkil kawas nu rek indit jauh. Red ka Nyi Mojang, red kana tumpeng, nyeh seuri leutik. Ieu urang indit nyai, kebeg Nyi Mojang reuwas. Sakedapan mah colohok bengong mata simeuteun.
Asa teu percaya kana didengianana, teu percaya kana ucap-ucapan si Wirja. Tapi memeh sadar kana kaayaan ujug-ujug aya nu ngolepat kana urat hana penceui. Reup teteh nyawan jadi poe. Awak leuleus taya tangan pangawasa nu akhirna teu inget di bumi alam. Si Wirja teu loba omong tuluy nyimojang dipanggul boboko tumpeng teu poho dibawa sakalian cut turun kaburuan pelesat les dilegleg ku poekna peuting. Gaang jeung jangkrik tetep reang di sarada sakapeung sok kadenge aya cicil. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan sora pating korosa. Dina kaayaan kitu lalaki nu tadi leumpang bangun salse ngagandeung taya karingrang paroman marahmai mun katempo mahatena bunga asa guliga asa regreg boga rasa yen anakna bari salamet moal aya nu ngaharu biru moal aya nu ngaganggu. Barang serog kahareupeun imahna ngajenghok bakat ku kaget. Lantaran panto hareup muka di imah asa tiiseun. Si lalaki gagancangan ungah ari breh di tengah imah jempling taya sasaha. Telenyeng ka kamar breh anakna nu lalaki geus sare nu cikal mah eueuh. Hae, kamana si Nyai? Kamana ki Sema? Jeung di kamana indungna? Ceuk eta lalaki bari rampang reumpeng samar pola. Geus kitu gegeroan ka pamajikanana torojo nyampeurkeun ti pawon. Datang-datang olohok teu ngartieun bari pok nanya. Aya naon, Kang? Kamana si Nyai? Ai si Sema kamana deui? Da make nanyakeun ka kuring, meureun kamana? Pamajikanana kalah malik nanya. Teu wudu salakina meningah uleng reuwas kareureunnakeun. Ari maneh? Apana Kang mah tos naburkeun kembang tadi teh? Tadi teh si Nyai jeung si Sema di dieu. Di tengah imah sidik tah diukna ge di dinya tah nyang hareupan Cau Amon. Tapi kamana ayeuna nya? Aduh, Kang, palang siang, Kang. Pamajikanana ujug-ujug goreng sangka. Teg boga curiga yen anakna dipaling ku Ki Sema. Kekelanan sapiraku ah. Salakina ngupahan maneh padahal hatena mah sarua kabeur. Curiga ka Semah deui. Tuluy ku tatang koteteng neangan anakna, neangan Ki Semah bari teu reureuh celak-celuk ka anakna. Tapi teu aya nu nemalan da puguh geus jauh dibawa ku si Wirja. Akhirna geus teu bisa dibantah deui anakna leungit aya nu maling. Sidik pisan nu malingna Ki Semah da saha deui atuh. Nu sejen taya nu ngulampreng ka imah, jerit we indungna jejeritan. Menta tulung, salakina ngahruk bingung ukur di baturan ku Cimata, nu ngalemereh mapai pipi. Hate paramitra keheul asa dosa. Asa manehna nu salah sabab geus mamawa Semah nu pibahyaeun. Kulantaran aya nu jejeritan burudu loba jalma nu datang. Malah Pak RT jeung kulisi pangheulana. Da memang henteu sarare pikeun ngajaga keamanan. Datang-datang nanya ka pribumi harita teh paramitra aya naon. Tuluy diterangkeun sabalakana. Sarerea ngahuleng bingung lila-lila pok kulisi nanya. Ari maneh nahabet gagabah teuing atuh. Nu macak ari narima Semah nu can wawu teh kudu hati-hati euy. Malah ceuk aturan ge apan kudu lapor ka RT, ka RK. Ngaraya nu milu tanggung jawab lamun aya itu ieuna. Ari geus ieu kumaha tah? Saha nu rugi? Urang keneh apan? Jeung deuna teh sadia kokol atuh pan batur mah baruga keme kabeh oge. Kulisi setengah maido. Da nya pribumi lalawora jeung talobe. Rumaos lepat Pak Ici abdi teh. Amak ka diri sorangan nu akhirna jadi kieu yeuh. Aduh, kudu kumaha abdi teh Pak Ici? Kaduhung sagede gunung ngagugu kana omongan batur nu santang tu. Hanas jauh-jauh neangan jaer jeung kembang melati ari heug teh. Eta pisan nu jadi mamalana. Deuh. Lamun teu init-initan jauh mah moal papanggih jeung si setan meureun. Geus teu kudu loba omong ayeuna mah. Geus kitu jadina. Apaan cekolot ge kaduhung mah tarati heula. Tanya kuring rek nanya, kumaha dadegan Semah teh jeung deui saha ngaranna? Ceuk kulisi. Aduh, Pak Ici salah dewe kuring teh. Poho teu nanyakeun ngaranna. Bakat ku atoh rek aya nu nang tayungan. Ari dedegan-dedeganna mah jangkung gede, kumisan, janggotan, bukna jabrig, matana bolotot, make gelang bahar, mun ngomong sok robah-robah sora. Sakapeung ngosong meradahan haruan, sakapeung nyengkreng mata katorekan. Aneh puguh ge aneh. Anak kitu mah akur jeung nu dicaritakeun ku si Osan atuh. Tangtu manusana eta keneh. Saha atunya? Ngan jelas lain setan ari kitu mah sidik manusia ieu teh. Nu mata keur nanahaon make jeung hajat hayam bodas sagala. Naon gunana tabur kembang kariweuh-riweuh bari oge. Hayang aman mah sing garatol ngarono, sing raji miara keamanan lingkungan. Yuk bebarengan ngajaga keamanan di lemur. Ceuk kulisi setengah maido.
Ka urang lemur Cidahu anu babari katipu ku omongan jalma nu teu puguh, ngadon percaya kana beja-beja anu matak ngarugikeun. Harita kulisi teu bisa bertindak naon-naon, bingung milampahna. Nah kudu kumaha ngudag bapa maling, kudu kamana nyusulna. Ngaranjeng tempatna teu nyaho ari kabur mah jiga setan. Ukur sajorelat lain bantrak. Lu Pak Ici, tulungannya Pak Ici kumaha tuh nasibun anak Pak Ici? Cek Bapak si Mojang. Ngalengis menta tulung. Geus tilu korban hiji ge can aya nu katulungan. Wayahna we sing sabar, sugan we aya pitulung ti Gusti Allah. Kulisi ukur semet ngalelemu sangka nu meunang musibah sabar jeung tawakal. Sabar hungkul mah da teu cekap Pak Ici da kada bari ikhtiar atuh. Ai kuring pan geus marentahkeun sangkan unggal imah kudu aya kokol. Mun aya itu ieu kajadian model kitu bere beja ku kokol sangkan nu jahatna kaperego. Tapi di dia mah geuning can boga salah saha cing. Nu ditanya ngahuleng rumah sasalah. Teu ngagugu kana anyuran kulisi kala pahibutnya nganjair jeung hayam bodas. Da sugan teh matak pisalameteun. Akhirna nu daratang kadinya ukur ngurut dada teu aya niat, teu aya nu bisa nulungan. Ayeuna aya Mojang nu leungit bua engkemah jeung indung bapana. Puguh sararea beuki keung jeung sieun. Buriah karita bubar, taya nu wani kitu kieu, puguh nu ditinggalkeun beuki sedih. Pamajikanana langsung ngalenger kapaehan. Para mitra kaum dangu, waktu tuluy nyerelek peuting nu jempling beuki mata keung. Cicir patemalan manuk tueu, patemalan jeung koreak, sit uncuing silih tempas jeung manuk gagak nu ngalindur. Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawa beuki tiis, tapi dina kaayaan kitu teh aya keneh jalma nu ngulampreng di lembur. Kulantaran kulantang kulinting sosoranganan es tuning taya kasieun. Horeng teh para mitra, si horeng si mana horeng si Wirja geus datang deui. Kawas setan nu marakayangan taya beurang taya peuting jiga nu kadedemes pisan. Semenang tilo yaina isuk-isuk aing kudu meunang deui. Kudu milih nu geulis jeung renyang. Tapi imah mananya nu aya teh? Hese milihna. Korea mari kudu datangan unggal imah mah. Kenah? Yak diintip sisi tampian. Datang tu isuk-isuk marani. Kitu cek si Wirja tuluy muru ka sisi lemur di lebak loba pancura. Caina ngagolontor pikaresepeun herang ngagencelang kawan tu totorojogan tina Cinyusu. Balong bruh breh caina ngemplang, laukna pating gudibeg. Harita si Wirja ngajentul hanapeun tangka jengkol sisi jalan, subuh teh henteu. Subuh mah teu kaciri sarua jeung dangdaunan, da bajuna hideung jeung buukna gondrong. Barasat pajar hibarat ti bebeh wetan. Dipapag ku recetna sora manuk saeran ditema ku raongna sora hayam jago kongkorongo. Nu sare pating kulisik, aya nu tuluy hudang, aya nu memener simut tuluy murungkut. Aya nu kacairek abdas terus sarolat subuh, tapi teu kurang-kurang nu tambah tibra. Dipepene ku hawa setan, ulah ingeteun kana kawajiban, ulah ngalakonan salat nu akhirna karek nyegrek, teu malire kana lalangse nu geus nyingrai. Jangjang peuting geus ngalingkup kasingraikeun indung beurang. Wanci carangcang tihang geus kadenge nu leumpang bari ngajingjing katel jeung panci. Kaoyagkeun pating golontrang, gamparan trok-trak kana batu, aya ge nu gedak-gedok meulahan suluh rek mirun seuneu. Aya di budak ceurik mungeun ditinggalkeun ku indungna, kahayangna teh diparene nepi ka beurang. Harita nu kacai geus lurlar muru kana tampian nu lowong keneh. Sawareh langsung mani, sawareh deui aya nu kukumah heula. Beuki lila beuki kerep, aya nu mawalantera, aya nu diharudum anuk, aya ge anu papupuri kilan bari ngajingjing emer leutik wadah sabun. Hai, mana Mojang na ieu jebul kusut rojo garewol. Mana nu lenjang. Dindinya nu geulisna ieu, pira ku harees onaman mah. Halah, ceuk Wirja luak liuk nenyewa nu lalar liwat. Dindi teh di mana para mitra? Keur kitu ular aya Mojang ngelek boboko ku leungeun kenca. Leungeun katuhu ngajingjing emer dina beuheungna meulit anduk. Langeor leumpang bangun teunangan muru katampian rek mani jeung kukumbah. Wirja curinghak matana awas. Nyeh seuri sorangan tuluy singkil. Barang Nyi Mojang rek ngaliwat celeng luncat ka jalan atuh reg nu leumpang eureun. Panon mureleng ka Wirja katara ngajenghok bari bunceli. Sumut calawak rek ngagero ngan aneh ti koro asa mengpetan. Hehehe.
Bagi gelis, ieu bapa rek mabageun. Tunda bobokon lah tuna MR piceun anu. Yuk urang milu jeung bapa. Ceuk Wirja bari nalak-nalak ka eta Mojang. Puguh we para mitra, Nyi Mojang mending ngadeg-deg. Teu ngomong teu sing balicet malik beretak lumpat bari miceun boboko ngalungkeun MR. Nu ditujungan sarupa hayang bebas tina cangkerman si Wirja. Tapi si Wirja jago nu geus jadi, legok tapak genteng kadek. Dipanglumpatkeun sakitu mah daya hartina. Sakali notolkeun inung suku awakna geus ngajaul ka luhur, crek nincrak lemah. Persis hareupeun Nyi Mojang rengkog balicet malik deui. Tapi kek cangkengna ditewak ku dua leungeun langsung dijungjungkeun bari seuri. Rek lompat ka mana gelis? Mending milu ka bapa. Di ditu mah senang loba batur, mandi deukeut kari brus. Badang dahar kari am da geus nyampak. Ayo anjing bapa yuk. Nyi Mojang roroesan. Suku jeung leungeun pakupis tamijajan adu glajer ge taya gunana. Cangkerman leungeun si Wirja kacida kuatna. Malah mah gep Nyi Mojang ditangkep pageuh teu dilesotkeun. Atuh ajolan ge kalah kamatak nyareri awak tungtungna hing Nyi Mojang ceurik bari tulung-tulungan. Si Wirja seuri dicampuran ku tanaga batin kadenge ku batur mata kukurayeun. Sada seuri setan jeleng belesat ngan sakilat geus jauh teuing ka mana. Teu katuturkeun ku mata. Kacaturkeun para mitra sadaya. Nu keur ditampian pating raringeuh ngadenge anu ngajerit awor jeung sora nu seuri. Sajongjongan pating haruleng jiga nu keuna ku tenung. Sanggeus rada lila kakara sadar yen aya deui Mojang nu dipaling ku Durjana. Atuh meuli guyur pating jorowok ngabejaan baturna. Nu keur ngisikan rusuh bluk-blok beasna mah pahe kadupak. Nu keur ngising poho ngisang belecet lumpat bari nyingsat. Nu keur ngusai mani poho kana naon-naon korejat belecet lumpat. Nu geus jauh kakara inget yen teu make baju belenyang balik deui ka tampian bari nungkupan. Jimatna datang-datang ngajewang anu berlumpat ka lembur. Rupa-rupa pamolah jalma dina danget harita. Sieun ku si Wirja padahal mah nu dipikasieun geus jauh. Mamawan Nyi Mojang teh tekung silila di lemur ribut. Nu nakoh-kohkol padaek-daek. Harita teh para mitra mata keung gandeng mata karengheng. Awewe pating jerewet lalaki pating jererit barudak pating koceak. Tapi can aya nu nyaho anak saha nu leungit. Brai beurang harita teh sang surya meda ti tebeh wetan. Cahaya sumirat nyaangan buana panca tengah. Kulisi jeung kanca-kancana ngariung di palataran nu lega. Ngabadamikeun tata cara nyegah bapa maling. Dulur-dulur sakabeh urang teu bisa sare tibra ieu. Teu bebas rumingkang lantaran si Durjana geus ngulincer neangan mangsa. Cing kuring mentasaran kudu kumaha ngungkulanana ieu teh, cek kulisi. Jep taya nu ngomong sarerea mikir tekung sililat cung aya nu ngacung horeng tua kampung. Kulisi netep ka tua kampung puluhan pasang mata mencerong ka anjeunna. Paici, korban nu bieu teh putra Bah Taib, korban nu kaopat nu cantang tu. Nah bungsu atawa masih keneh aya dina. Da kulantaran kitu si Durjana kudu dicegah, teu meunang marakayangan di lemur urang. Carana kieu, peuting rona kudu loba ti mimiti sareupna nepi ka brai beurang. Ari beurangna lalaki teu meunang nyaba jauh, kabeh kudu tatan-tatan ngajaga lemur. Jalma anyar pinangih nu asup ka ieu lemur tewak mun ngalawan siksa. Atuh awewe kabeh kudu waspada. Nu boga anak parawan teu meunang ka mana-mani. Pokona mah kerem di imahna, mun aya semah nu teu dikenal tong diwaro, da kitu di antarana. Susuganan aya guna jeung mangfaatna pikeun nyegah korban nu satuluyna, ceuk tua kampung. Kumaha mun aya semah bageur heug urang ditewak? Sigana bakal nambahan riweuh bisi timbul bahaya ala anyar. Leuheung mun meneran kanu jahat, kumaha mun jalma bener disiksa? Ceuk Osan. Siksa sote mun ngalawan, menurut mah ulah, sabab cek perhitungan kami, nu bener mah moal ngalawan pasti pasrah. Ngan jalma jahat pasti kaciri atuh. Barang goke moal buru muncereng, tak itu maksud kami teh. Kapaksa dijalankeun, sabab darurat ite. Sarerea jempe, can jadi putusan, da karek usulna ditarima atawa moal ku kulisi. Oge kudu meunang kasaluyuan ti sarerea para mitra sadaya. Lila-lila kulisi nyarita rada tanes. Nyari pikeun diri kuring pribadi satuju we kana usul tua kampung tapi kumari para saderek satuju atawa henteu? Satuju, jawabna meni bareng. Syukur satuju mata ayeuna umumkeun ka sakumna kadang warga di lembur Cidahu. Urang kudu sauyunan babarengan ngabenteng si Durjana. Lalaki mun beurang teu meunang liar ka mana-mana bagi tugas.
pikeun nalingakeun lemur unggal pangparatan jalan bis jaga signyanya. Nu boga budak parawan kerem ulah memang meunang bijil. Mun peuting bapana aya di luar imah kabeh ngarona babarengan. Di sareupna nepi ka brai beurang mun aya tamu nu teu dikenal tewak. Mun ngalawan siksa sakitu putusan rapat sararea kudu tunduk. Saduju pokna leuwih tandes batantan. Geus kitu mah para wargi sadaya kulisi ngatur siasat ngabagi tugas. Sabudeureun lemur kudu dijaga masing-masing rombongan aya pingpinanana nu baris tanggung jawab mun aya naon-naon. Sanggeus rengse buriak bubar tuluy muru ka tempat tugasna masing-masing. Ibu-ibu henteu laliar ngasuh anak di imah sewang-sewangan. Sedengkeun nu geus katalanjuran jadi korban ukur ngumar si panon bari ngagugulung kabingung. Tapi cara kitu tetela teu jadi panghalang pikeun si Wirja. Sabab kira-kira wanci pecat sawed geus jebul deui ka lembur Cidahu. Datang terang-terangan ka tengah lembur, gero anu ngagorowok ngabejaan. Yen aya jalma anyar pinangih ka lembur, brul daratang bari mawa pakarang. Der si Wirja pada ngepung. Ditingker taya lolongkrang pikeun ngejat. Tapi si Wirja kalah ngagak-gak seuri geus kitu notolkeun indung suku kana taneuh. Celepung awakna ngajaul jika kabawaku angin. Clek. Dina wuwung suhunan ngajega nulak nangtung bari nulak cangkeng. Cakakak seuri tuluy ngajejak wuwung porobot sada kainu peunggas kenteng pating sorolok murag pru pre pareupeus. Blus si Wirja asup ka imah dina suhunan nu geus diruksak. Ari clek kana palupuh nyampak teh aya nu keur nungku tiluan. Nini budak awewe kira-kira umur 14 tahun dikeukepan ku indungna. Lumayan kamalengoh, cek si Wirja. Kituna teh para mitra bari harita. Tuluy ngarang-ngaragamang ka Nyi Mojang rek direbut ti indungna. Koceak indungna ngajerit menta tulung. Bareng jeung kitu panto aya nu ngagedor jandela muka kalacat celeng-celeng sabara urang asup ka imah rek newak si Wirja. Tapi si Wirja tetep ayem malah kalah ka ngaragamang kana beungeut. Ngajamret kedok ipis anu ngabunian beungeut breh wujud tangkore. Matana celong untuk rangeteng cerit nu borangan ngoceak tuluy ngarumpuyuk tuurna leuleus. Si Wirja ukur seuri. Kituna bari ngajewang Nyi Mojang ngan sakilat geus aya dina tangkeupanana. Nyi Mojang dikekeuweuk kawas budak nangkeup boneka. Tewak oi, ceuk hiji lalaki mere sumanget ka baturna. Kituna bari nyerang ku bedogna tapi si Wirja ukur seuri. Tal notolkeun indung suku celepung awakna ngapung kapara. Bros bijil tina kenteng nu geus amburadul teh. Cakakak dina suhunan belesat las ngiles teuing ka mana. Nu ngepung colohok bengong indung Nyi Mojang geus ngalenger kapaehan. Kulisi ngajejen trenge bakat kusoak. Bingung nalukeun musuh susah newak si Durjana. Lila-lila kulisi sadar yen manusa nu pangbisana aya watesna. Nu gagah jeung kuat mah tetep di Allah. Kulisi istighfar bari ngusap beungeut. Astagfirullahalazim. Dulur-dulur rupa-rupa tarekah geus dijalankeun tapi hasilna tetep kosong. Lain urang teu ikhtiar ngan musuh pilih tanding, gagah rongkah sarta sakti mandraguna. Kasakten eta jalma geus kasaksi ku urang nu memang di lemur urang mah teu aya pitandingeunana. Tah kulantaran kitu ayeuna mah sing salabar sing bersih ati. Pasrahkeun kana kakawasan Allah nu geus jelas Allah Maha Kawasa. Ayeuna kumaha Pak Ici namoal disusul nu gejul teh? Cek tua kampung bari kekerot ambek ka si Wirja. Ari kahayang mah kitu tapi nyusul teh nyusul ka mana? Si Durjana kabur jiga setan, gancang ngalir kilat, urang mangarenghap keneh ye. Manehna geus eueuh manten. Tua kampung ngahuleung da nya bingung kumaha-kumana nyus ka mana nyusulna. Tapi sumanget tetep ngagedur malah beuki gregeteun. Sarerea pada haya geurang newak si Wirja. Ayeuna kieu we tuh Pak Ici lah. Urang tetep jalankeun weh. Mangka waspada weh. Sing sidik ka jalma-jalma nu asup ka lembur sabab ieu teh geus teu kanyawan datang ujug-ujug aya di tengah lembur we cing geus anu sidik jiga nu kumaha beungeut nabi teh. Ceuk salah saurang lalaki. Ih, cek tangkorek. Cek hiji lalaki para mitra. Nah bener kitu, kulisi nanya. Bener Pak Ici. Cek hiji lalaki nu ngajawab. Nukung sinempo beungeut si Wirja pada si Wirja ngagudahkeun kedok dua rupa. Mun saliwat keuretan beungeut jiga robah-robah. Tah. Geuning geus aya tanah hiji-hijieun ye.
Gede mamun aya manusia nu beungeutna jiga kitu tong ditanya heula tewak sarere ku sarere sered ka bade desa urang cek ku urang ceuk kulisi satuju tema nu hadir saur manuk kocapkeun para mitra sadaya harita balubar ari nit rek ngajaga sisi lembur nalingakeun bisi aya semah nu teu dikenal tapi najan kitu oge tetep aya nu boga rasa seber sabab geus eleh jajaten asa kapeupeuh mamaras kuninjo gerakan si Wirja nu cepet ge jalma geus maruringkak bulu punuk malah aya nu nyebutkeun setan ka si Wirja lantaran memang kumaranehanana teu kahontal ku akal teu kaharti ku pikir moalnya aya jalma bisa ngalayang cara simeut poe eta asa beuki harengheng di lembur Cidahu tengah poe geus kotseak di saurang hiji indung jeung ceurikan anakna disamber ku si Wirja kira-kira 2 jam ti harita kotseak dilandeuh pasosore jerit ti hilir gero ditongoh meh sapoe jeput pinuh ku sora-sora matak pikawatireun. Akhirna poe eta 8 mojang leungit di sameran ku si Wirja. Nya puguh atuh para mitra sadaya geus hese nyaturkeunana. Kumaha bingungna kulisi, kumaha susahna tua kampung jeung kumaha sedihna kolot-kolot anu anakna leungit. Nu ceurik silih temalan anu midangdam menireang. Hujan cimata nyaan urang lemur dahu geus teu walakaya. Teu bisa ngungkulan ku ayana karaman anu mata kukurayeun. Ku ayana kajadian eta kulisi nu jadi gunung panangeuhan urang dinya geus teu bisa metak ragrag darajat leungit wibawa diruksak ku pagawean si Wirja mun teu kuat mental mah bua geus ngelepak kulisi teh bakat ku bingung-bingungna heuleut 2 poe ti harita para mitra nu leungit anak parawan jempe rancan sakabeh anak parawan nu geus aya di lembur Cidahu beak iwati parawan pentil anu can kapake ku si Wirja. Poe satuluina nu leungit teh lain mojang tapi harta banda kayaning pakaian duit kadaharan hayam-hayam lusles laleungit dikerit ku si Wirja dipake maraban tawanan nu dikumpulkeun di sedong teh. Dina hiji poe si Wirja diuk dina batu di jero sedong bari nenyokeun tawanan nu pateep di jero sedong ngentep cara pinang sabab jalma loba ari tempat leutik puguh meuni hareurit. Anak parawan geus numpuk kabeh weutehan keneh ieu. Aing mah teu hayang ngasaan aing bisa camal boga ilmu mun kumaha wani ngagadabah budak. Tapi aneh geus rek saminggu ngalampahkeun pagawean naon sababna can aya tanda-tanda rek pihasileuan ieu. Nacan kadengeun ku si bobenyit kitu. Pera ku di lembur Cidahu can aya sumebarona mah. Kitu ceuk hate si Wirja. Si horeng ngalakukeun kitu minangka neangan jalan pikeun mancing anggara jeung baladna. Sangkan datang ka eta tempat mun geus datang kari newak teu kudu hese neangan. Tapi nepi ka poe eta nu diarep-arep can datang jigana bae kajadian di lembur Cidahu can kadenge ku anggara. Padahal beja mah geus sumebar ka mana-mana yen urang lembur Cidahu keur dipuragaan ku kasusah. Lara tungara kalungitan anak jeung harta. Cag tuna heula lampah si Wirja urang teuneun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun sareng dewatosna ka bujeng CF para mitra. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kasugri kaum dangu nu sami ngabandungan ieu dongeng hatur nuhun sakali deui. Mudah-mudahan urang enjing tepang dina kaayaan langkung sehat batan ayeuna. Kade ulah lali para wargi sadaya nu dianjurkeun ku dokter kedah ngaleut lanong engal para mitra sadaya kedah diperatoskeun dina waktosna. Margi kasehatan ku urang kedah dijagi. Ieu para wargi sadaya kasehatan langkung berharga. Modal pangageng-agengna kasehatan para wargi. Komo lah sehat lahir sehat batin karaos mini para wargi sadaya. Nikmatna hirup di alam dunya ceuk paribasana dahar karo uyah oge raos bae. Mangga atuh para wargi sanes kirang sono Mang Jaya teh ngahaturkeun wilujeng kantun bae kasadayana sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga wilujeng kantun permios.